nunyaho di tanah mana urang bakal paeh. Apakah di kampung urang? Apa urang keur nyaba ka Lampung? Apa keur ka Surabaya? Apa urang keur ka Mekah? Keur ka Madinah? Teu nyaho urang teh bakal di tanah mana urang bakal paeh. Padahal geus diteuleun tandana ku Gusti Allah di bujal urang. Eta teh cek ahli hikmat hukama profesor Islam. Eta teh di dinya teh aya taneuhan. Eta mah dipiceunan ge aya deui, dipiceunan aya deui. Tanda eta teh taneuh kuburan urang. Nah cenah aing mah dipiceunan bae ulah paeh bae. Paeh bae tah Bang. Kayak gitu deui ku malaikat aya deui. Jadi ku malaikat blok dipiceunan nyokot deui malaikat. Tendeunkeun deui ka dinya. Kitu bae. Dina ayat ieu patali jeung ayat anu kamari. Kamari Kangjeng Nabi teh ditangtangan ku kafir-kafir Mekah. Mun nya Muhammad pangeran rek ngancam, turunkeun coba ancaman. Dek batu tah, dek angin tah, dek gempa, yo gerak, ulah ngan sakadar ngomong doang, buru Muhammad. Cek Kangjeng Nabi atuh ai urusan kos kitu mah lain urusanku, latama urusan Gusti Allah anu gaduhna. Simkuring masa kadar nyampaikan cek eta kafirin teh ulah sok loba omong sia turunkeun mumpung aing hirup keneh hayang ngarasakeun siksa sia. Eta ngomong bebeakan jasa. Perih peueur Kangjeng Nabi teh dakwah teh samarukan kumaha. Aing nu dakwah ku ari mah jak kabeureuk ku Fortuner. Sakitu dakwahnya. Kebeuli Innova dakwah teh. Sesemperan we teh mah cenah. Kangjeng Nabi mah peurih, dicaci, dimaki, diciduhan tah ku urang kadenge ku ari. Cacian jeung makian ka Kangjeng Nabi madlah ulah sok sacablakna sungut sia ngomong sagala siksa sagala naon cenah lamun teu percaya ka pangeran jeung ka sia bakal disiksa. Turunkeun mad aing mumpung aya keneh. Ayo ulah diengke-engke turunkeun. Cek Kangjeng Nabi teh urusanna urusan Gusti. Ulama tuh sakadar nyampaikan wohoang nu nyaho sagala rupa nu maha uninga mah Gusti Allah wallahu a'lamu bizzalimin kamari Allah nu maha uninga kuring mah ieu teh penyambung lidah alat Gusti kuring mah kita nyampaikan bae adapun nang tangan diserahkeun deui ka Gusti Masya Allah takos kitu numentek cek Gusti Allah mad bejakeun wa indahu mafatihul ghaib wa indahu ti Gusti Allah sagala rupa ge mafatihul ghaib ari pirang-pirang kunci gaib. Mapatih teh bisa jamatina miftahun lamun jamatina miftahun makapan alat paranti muka kunci berarti lamun jamatina maftahun ieu adalah tempat nu dikunci. Lamun deuleu dina tafsiranana da di tafsiran mapati teh ku khazain tah. Eta khazain mah kapan gudang ai gudang mah berarti tempat nu dikunci maftah berarti. Geus mapati teh bisa jamatina miftahun kunci, bisa jamatina maftahun gudang berarti. Deku kumaha ge jadi bae ngan berjalan majaz. Lamun ku urang keur dijadikeun mafatihul ghaib teh ieu adalah kunci tetep bae eta teh majaz lantaran miftah dijamakeun mapatih miftah dijamakeun jadi mapatih didopatkeun kana ghaib. Berarti kunci gaib, jai kunci mah biasana nempelna lain dina nu gaib dina lawang. Kunci mah nempelna teh di gudang, di imah, kunci ngadaplok di dinya. Ai gaib mah atupan mah nyaya kuncian di mana? Kunci gaib jeung moal aya. Nah, berarti mafatihna teh di dieu diidopatkeun kana gaib.
berarti ieu istadu syali ghairi man huwalahu majaz akli ai kudu nama mapatih mah didopatkeunana teh ieu kana bangsa anu hisi-hisi ulah kuna kana gaib bisa hiji teh berarti majaz akli mata wujida majazun akliun wujida isyaratun makniyatun berarti isyarah makniyah atuh kos kitu mah geus gaibna ayeuna anu disarupakeun kana gudang atawa disarupakeun kana nu sok dicantelan kunci mausuk aleh subihal gaibil mausuk aleh bijamil kitu bijami kasati sepi pihi zukiral musabah wal gaib wa hudifal musabah beh wa huwal mausuk aleh wa rumiza ilai bisyai'in min lawazimi huwa mapati wal mapahi takhil ala sabili siratil makniyah oh angel ngaji datang ka dinya nu geus kolot maka burung modar ngaji datang ka dinya geus tarima beres bae geus pokona mah atau mapatihna bimana ma'alim ilmu atuh lamun kieu mah wa indahu mafatihul gaib di Allah ari pirang-pirang kanyaho nu gaiban ngeunaheun berarti mapatih tina miftahna bimana ilmu kan ngeunaheun ilmu gaib ngaranna ngeunaheun di Allah aya ilmu gaib berarti atuh majaz nah di dia majaz berjalan berarti majaz gitu berjalan di dia dina miftahun mapatih asli tahqiqiyah kayak kaditu sok dek kumaha ge mangga bae nu penting mah aya rumus-rumusna nah atawa mapatih nabi mana khazain tina miftahun berarti cek Gusti Allah wa innahu di Gusti Allah mafatihul gaib ai pirang-pirang gudang gaib sagala rupa teh aya di Gusti Allah mentak ka dieuna teh khazain awi turukul musilah ila ilmihi ilmu majaz teh kos kitu teh ngaranna nah handek kumaha mangga bae jadi berarti bejakeun Muhammad ka para kafirin jeung musyrikin ka para kaum khususna ayeuna bejakeun datang ka engke kabeh urang kuari nyaho ye melalui ngaji kuari jadi nyaho bejakeun Muhammad bahwa di Gusti Allah mah kunci gaib artina kunci gaib teh lamun urang neuleuy mah hayang nyaho jerona awangna dikunci kudu boga kuncina buka trek asup ka jero ka deuleu sih ieu gudang ieu dikunci hayang nyaho aya naonan jerona satungtung can dibuka kuncina lawangna melalui kunci moal kanyahoan aya naon di jerona bukakeun ku urang trek asup ka jero wow jalimbah beusi ieu mah tonan ieu mah ieu kanyahoan ku urang nah nu boga kunci gaib yakni untuk mengarah kana ilmu jadi berarti ilmu gaib Allah berarti nu nyaho kana masalah gaib nu maha gaib urang mah teu nyaho jam kada berikutna urang bakal kumaha teh nyaho gaib tah mah isukan bakal kumaha teh nyaho gaib tah mah minggu hareup bakal kumaha teh nyaho gaib tah mah bulan hareup bakal kumaha teh nyaho gaib tah mah taun hareup bakal kumaha teh nyaho gaib tah mah urusan nu gaib eueuh nu nyaho iwatin nu maha gaib indahu mafatihul gaib lamun Kanjeng Nabi ditangtangan bejakeun nu maha gaib nu nyaho kanu gaib kitu bejakeun ku Kanjeng Nabi ulah sok nyanyahoanan nu mantak lamun aya jelema datang ka dukun sok norah-norah ieu bakalna anu nah maca dua kalimat syahadat deui naon sababna lantaran nu nyaho kana gaib nu maha gaib lamun nyanyahoanan make utang itung anak caraka data sawala anakna cilaka bapana ka bawa-bawa iya ilmu gaib loon tanda kos gitu 40 poe teu ditarima urang salatna datang ka dukun teh maksudna tatanya ai datang ka dinya silaturahmi mah masalah dulur dukun urang datang lantaran hajatan masalah nya okos ka kelenteng urang hayang neuleuh bangunan kelenteng kos kumaha atuh da mah datang ka dia masalah ka gereja hayang neuleuh bangunan gereja jerona ka jero bila perlu masalah ulah sote datang ke jero ieu endek nuturkeun tuh sing hade tak ieu ge sarua tah datang ka dukun dek nanya
problem ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ulah kos kitu. Ulah seueur sia kos nyaho pan sia sok kadukun teh. Tak yang serikeun ge nyaho burung. Eta kieu cenah nyaho aing mah cak siapan. Ulah kos kitu. Ayeuna kieu pugu kula ieu ngawarung. Ayo jakeur tahun-tahun kamari mah rame tawarung. Arang kuari nu geus datang ge haju balik deui. Teu jadi. Ju liwat-liwat bae. Ku kula ditanya-tanya cenah warung kula teu kadeuleu. Poek atuh lampuan ku sia. Engko can tapi teu kadeuleu bae. Oh, sasa yang ngaran. Jupri. Dihitung anak caraka data sawal. Jupri. Oh. Itu kang ini masih aya nu ngawarung kan? Aya. Ada dulur kene kan? Bener. Belah hareup aya deui kan? Bener aya. Memeh eta mah sia maju kan? Bener maju. Lamun eta tangkal Ambon tuar, lamun eta tangkal buah tuar. Nah kulantaran eta jelema tuar wae. Heuh bener akur. Gali ge di hareupeun imah sia. Aya ge bungkusan-bungkusan. Gali ke bawah ka dieu. Eta aya anak-anakan. Didinya dipocongkeun. Gali bawa ka dieu. Gali bener aya beuki yakin bae, Pak. Oh bener iya bangsatna cenah. Iya nu kos kieu. Oh sia geus kebal ieu mah ieu. Pubulanan ieu mah kos kieu mah. Ieu mah kieu kumaha sia bae deuk diserahkeun. Maksudna atuh hendak dibalikeun deui ilmu salah, deuk ditanggung bae ku sia teh naon, ngan lamun deuk dibalikeun atuh biayana kudu meuli sagala naon karang-karang apel jurig, jeruk jurig, lilin jurig, aya duit jurig segala. Macam-macam jurig kabeh bae. Aya nu ngadarna mah kula. Tolol teh dukun. Ieu pi bakaluna ieu bakalna merambat ieu. Mun sabulan deui gaib tah ngaranna. Sabulan deui bakalna anu. Tambah sabulan deui bakal anu. Boh, geus puguh muriang mah. Oh bener anak kula nu leutik ceurik bae. Asal hayang nyusu ceurik, eta. Tolol dukun yang nu datang ka dukun bloon kabeh. Tapi jakeun ceurik anak hayang nyusu heueuh wae. Dukun bloon nyana bloon. Eta kos kitu. Situ. Ieu hese kana sare. Bener, ulah ge lamun keur ngopi teu hees. Oh, mantap ge dukun blokon nyana blon. Saha nu keur ngopi hees atuh. Acak-acakan bisa deh. Asa teu beres kabeh. Eta bulan hareup tahun hareup kos ka eta. Eta nyaritakeun kos kitu. Salat 40 poe, 40 peuting teu ditarima. Iya dalilna wa indahu mafatihul gaib di Gusti Allah kunci gaib mah ilmu gaib mah urang mah manusia nu lemah urang mah digilir gular-gilirna ku Gusti Allah kicep nang Gusti Allah sagala rupa nang Gusti Allah ajunya nyahoanan isuk minggu hareup bulan hareup tahun hareup wah ieu ilmu jurig teh nu kos kitu. Urang jelema biasa datang ka nu boga ilmu jurig jadi sarbeungkeut jeung jurig teh. Oh eta wa indahu mafatihul gaib sing hade. Aya kiai nu dibere ku Gusti Allah kaleuwihan. Tamah. Dibere kaleuwihan ku Gusti Allah nyanana ge henteu sadar ieu dibukakeun hijab plak. Sakumaha mukjizat dibikeun ka Kangjeng Nabi, karomah dibikeun ka para wali, maunah dibikeun ka para ulama. Nyanana ge kaget sabenerna mah.
ketika tak dibere hijab kagetnya nanage kaget nu mantak teu bisa karomah ditarungkeun cara ilmu debus teu bisa debus mah bisa ditarungkeun debus mah karomah mah teu bisa engke bae di mana dibutuhkeun Allah mere karomah teh mantak aya wiridan babari jasa wiridan teh hayang nyieun duit babari asal dicekel bae daun bacaan ku urang tiupkeun jadi duit ngan lamun digunakeun kos kitu istidraj sia disiksa ku Gusti Allah tama digunakeunana ketika model kieu di dieu ka Surabaya barang datang ka Surabaya leungit duit urang dek balik ka dieu mendesak eta ge mentah heula coba ka polisi mentah heula ka polisi urang pagi Pak pagi ada apa ini saya mau pulang kemana ke Tangerang terus mau apa ini saya nggak punya ongkos, gua juga belum punya, lu mentah sama gua. Tak polisi, sial tak polisi belum. Padahal mah aya jatah, jangan paranti jelema nu kasasar kurang, eta aya jatah di negara. Tante dibere ya ke polisi teh ye, saya kesulitan, gunakan ilmu eta, nyokot turang daun, tak bacak. Bismillahirrahmanirrahim walau anna qur'anan suyirat bihil jibal au kuntu moal dianggeuskeun ku aing babacana ieu dek dibaca ku sia kajen ku kumaha ge ditiru engkena ieu sia mangan hayang sugi blon pan sia mah nyegik ngaranna tamatu nah buka ku urang bak saukuran ti dieu ka Tangerang bae leuwih teu meunang mentana ka Gusti mun kareta sabaraha duit mun mobil sabaraha duit mun naik pesawat sabaraha duit eta pesawat tak eta teh saukuran sakitu bae leuwih bae batal babari tah mah kos kitu mah cekel set tiup jadi duit ya mah atuh sia harayangnya wah Ki Hairun baheula nyokot doang kos kitu tiup jadi duit naik kareta ka dieu tah gitu sakali deui barang naik kareta sakali deui ti Surabaya deui ka dieu Ki Ahmad teh nyokot deui daun ditiup daun deui pan teu daek jadi cakena teh ieu nya ge sarua aya magolna magol itu dipicen bae ku nya geus lah kumaha engke bae ngan teu kadeuleuan ku masinis teu kadeuleuan batur mah ditanya karcis teh mah kieu bae teu kadeuleu jadi tah mah dua macem ima jadi duit wa ima teu kadeuleu maning mana tah asana maning teu kadeuleu bisa maling batur emang siapa pikiran kitu wae jing nu mah teu dibayar ge ku Gusti Allah jadi duit hayang loba teu kadeuleu hendak maling beres jasa oh bener lah mantap teu dibere-bere nailah wa indahu mafatihul gaib nu boga kunci gaib mah nu maha gaib Allah subhanahu wa ta'ala manusia eueuh nu nyaho kana urusan gaib-gaib eueuh nu nyaho aya kuari tah universitas teh aya anu boga gelarna naon kadang-kadang gelarna naon lain master sok aya urang aya nikahkeun teh SAG eta SAG sarua sarjana alam gaib eta si ajak nu sakasa SAG teh nah iyalah eueuh anu nyaho la ya'lamuha illahu anu nyaho kana urusan ilmu gaib kana gudang-gudang kagaiban anu nyaho kana kunci-kunci gaib anu nyaho illahu kecuali Gusti Allah subhanahu wa ta'ala nu maha gaib deui Gusti Allah mentak doa saja urang nyerahkeun ka Gusti Allah ibadah teh anu ditinggalina mah mimiti ku syariat teh syarat jeung rukunna urang salat syarat jeung rukun ditinggali melalui kacamata syariat Allahu Akbar make kacamata syariat hiji ngangkat leungeunna luruskeun hadwa mankibe ka dieu tek
atau datangkeun kana ka dieu tah ka tungtung ceuli Allah terserah deuk kumaha bae akur bae eta kacamata syariat bar delekeun mata urang ka tempat sujud sing ajeg urang nangtungna ketika ruku sing lempeng mun ditendenan papan eta teh ulah aya berat ka luhur ka handap ka hareup ka tukang lempeng kacamata syariat. Terus sami Allahu liman hamidah tumakninah nu rapih. Terus sujud. Rukun sujud nu 7 teh kudu napak. Tarang. Koduana 2 dampaleun. Nomor katilu 2 dengkul. Nomor katiluna ramo minimal nempel 2 jempol. Rukun sujud. Make kacamata agama rapih jasa. Dus diu tahiyat iftiros terus sampai selesai kacamata syariat rapih jasa. Tambahan kurang ku adab. Make amamah, make udang-udang. Sit ka dieu. Make udang-udang, make buntut. Buntut tah dek dikakencakeun mangga, dek dikatukangkeun mangga, dek dikakatuhukeun mangga, dek dikadiekeun ge teu naon. Salah. Ulah masih dikeun buntut kos gitu. Pek dek kumaha ge. Nya, make irtida tambahan ka dieu. Lamun top ittiba ngaranna, lamun salat irtida sunah. Sunah ka dieu, udang-udang make, kemudian irtidana make tambahan hiji deui nurutan ahli sufi tiungkeun. Hareudang. Adab-adaban. Rapih guys, Allahu Akbar. Rapih jasa dideuleu ku kacamata syariat mah rapih. Ngan ukuran kos kitu mah kiai nu ngaji bisa, ustad nu ngaji bisa, santri nu ngaji bisa, pagawe nu ngaji bisa, ti mimiti gubernur, bupati bisa, ka polisi kos kitu mah bisa, RT ge bisaeun, pamalingan ge bisaeun. Salat mun sakadar sakitu bisaeun, hayang make jubah aya tokona. Hayang make sorban aya tokona, teu kudu di Tangerang, di mingguan ge ngahutang bisa. Aya tah mah hayang kos kikituan mah. Rapih jasa jana ngaji. Deuleu ku urang make kacamata toriko, batin. Dideuleu ku urang coba. Kadeuleu ieu. Lantaran nuria bakal kadeuleu ku nuria deui, melayari pul riya ilal murai. Moal nyaho kana riya kecuali nu sok riya. Urang nyaho katatang jelema. Tah, ieu jelema riya. Pan sia nyaho aing baheula kos kitu. Kos kitu teh riya teh aing. Ieu teh jelema mabok ke kajeng ngomong. Mana aing keur ieu mabok kos kitu. Eta jelema ku tetang-tetang di hareupeun pabrik ngajago. Nah, eta jajawaraan kajeng ngomong. Kok nyaho aing baheula. Kedek gelut teh eta masih neukeun epa eta. Nyaho tah geus nuria nu sok ria ka nuria nyahoeun. Nah, nu ikhlas ge nu sok ikhlas ka nu ikhlas bakal nyahoeun jasa. Ketika salat Allahu Akbar dilirik urang geus bisa ikhlas tah budak. Kula baheula kula ieu mah ieu keur carita ieu keur zaman almarhum aya keneh. Eta kula ngobrol jeung Abah, si itu tunu di belah juru ikhlas salat. Kula ngahuleng kok nyahoeun ka ikhlas henteu kula teu ngajawab geus bae terus balik tarawih teh bareng tadi meunang beureun 3 poe ngomong deui si eta mah teh cenah tah tarawihna bagus ikhlas kumaha nyahokeun ikhlas lah ya hese urang ditatanya beusi dicarekan Pak ngan dina HTP pan abah nyahoeun kana ikhlas teu kaharti ah teu kaharti bae geus teu kaharti geus rada kebal kabelah dia geus aya geus puluhan tah ngomong deui bae lain nu eta nutudukeun tuh nu eta tah si eta teh ikhlas tah bagus ya salatna ikhlas beuki puyeng bae nyahoeun kanu ikhlas pan hese nyaho kanu ikhlas bae eta mah urusan batin geus bae teu nanyakeun datang ka kadieuna ge teu nanyakeun bae ngan barang deuk bae dibaca ku urang di kitab atuh aya tanda-tanda nu pernah kunyana dilakonan
pernah dilakonan teh eta ku almarhum aya di itu aing ge kos kitu teh ikhlas aing ge kos kitu teh khusu nyaho kanu khusu jeung kanu henteu teh lantaran geus pernah ngarasakeun khusu kos kitu aing pernah khusu tah itu ge aya sifat-sifat anu persamaan aing teh kos kitu khusu itu ge khusu jelema suserian sorangan bae nyaho urang kunaon mabok kepaayang nih budak emang kunaon aing ge paheula kos kitu tuh ya tuh sarua bae jelema susuputan pamalingan ya budak emang kunaon aing baheula maling tah kos kitu moal nyaho kanu ria kecuali nu sok ria moal nyaho kanu ujub kecuali nu sok ujub moal nyaho kanu ikhlas kecuali nu sok ikhlas moal nyaho kanu khusyuk kecuali nu khusyuk nu mantak layaripul wali ilang wali moal aya nu nyaho ka wali kecuali wali deui nyaho kajen lirikanana oh wali naon aya tanda-tanda persamaan diri aing kos kitu teh diangkat jadi wali itu ge aya aing teh baheula salat ngeunaheun jasa kos kitu tingkah aing salat khusyuk aya diisi itu khusyuk teh budak henteu bisa dibuat-buat kajen teuing urang dirapih-rapih ge Allah mau diperem-perem terus gerakanana tetep bae dilirik lalagaan keneh mah kanyahoan bae kanyahoan tina diuk ge kanyahoan tina diuk kanyahoan nu mantak Gus Dur teh diuk lain sambarangan kanyahoan ku ahli khusyuk kanyahoan diukna lain sambarangan okos jelema boga besi atuh diukna ge teu meunang bae ieu rapet ieu nu katuhu teh kudu nganggang bae kunaon itu abeh babari nyepak cek jangan kanyahoan bae nya mah lamun sila-sila rapet embung digideg bae kitu kunaon ieu kahalangan ieu emang ti guruna jadi kudu keluar bae ieu kudu hareup teh ieu jang nyepak sia ieu geus kanya geus kitu bae mantap kayak lamun keur ngariung ge anu kieu bae pantas embungeun nya mah ka handap asa boga musuh bae pan boga pencama tolol eta jadi tanda-tanda kos kitu teh kanyahoan nah iyalah urusan lu kos kitu teh dibere ku Gusti Allah tanda-tandana eueuh nu nyaho urusan gaib kecuali nu maha gaib hanya aya jelema anu dibere mukjizat nabi nyahoon tah boro-boro isuk boro-boro minggu hareup boro-boro bulan hareup geh lamun ku Gusti keur dibere cacak-cacak akhirat Kangjeng Nabi mah nyahoon jadi bere nyaho ku Gusti Allah tanda kiamat Kangjeng Nabi nyahoon jadi bere nyaho ku Gusti Allah tanda kiamat teh sakitu atuh dibere nyaho ieu ku Gusti Allah ketika Isra Kangjeng Nabi ditinggalikeun tingkah-tingkah manusia anu disiksa teh anu buukna anu letahna anu beteungna dayut anu bobogaana gede dan lain sebagainya eta teh dibejakeun gaib cuman ditinggalikeun ka Kangjeng Nabi jang caritakeun ka umatna urang nyaho nu gaib ti Gusti Allah nu maha gaib melalui Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aya deui waliullah geh lamun keur dibere dibukakeun hijab trek nya nage kaget tercengang gitu keneh wah man ulama keur dibere maunah ku Gusti Allah tak kaget nya nage nah iyalah nu nyaho kanu gaib kecuali nu maha gaib la ya'lamuha illahu sabaraha tatama fatihul ghaib wa hiyal khamsa allati fi qoulihi ta'ala engke dihareup innallaha indahu ilmus saah ke bakal dibahas kamarahul Bukhari sakumaha dina kitab Bukhari Kangjeng Nabi mafatihul gaib khamsun la ya'lamuha illallah ilmu gaib aya 5 nu moal aya nu nyahoon kanu 5 kecuali Gusti Allah hiji la ya'lamu ahadun mayakunu fi godin illallah moal nyahoon hiji jelema isukan bakal kumaha eueuh nu nyaho isuk bakal kumaha kecuali Gusti Allah urang teu nyaho isuk buah hirup buah henteu isuk teu nyaho pagawean teh naon nu bakal dipigawe ku urang isukan teu nyaho hanya kebiasaan pajar kebiasaan eta bakal dilakukan isuk teu sabenerna mah nemantak ge hudang begitu hudang teh bae jelema anu bersyariat mah
pagawean naon nu kuaing dek dilaksanakeun. Oh boga rutin naon kantor, oh boga rutin naon pasar, oh boga rutin naon pabrik, oh boga rutin naon ladang. Ta eta teh syariat ngaranna nu kos kitu mah tah aing deka ladang, aing deka itu kantor, pabrik. Syariat. Malah lamun teh mah jauh ka Gusti Allah, poho kanu ngatur syariatna nyahona ka pagawean bae. Jauh jasa sama jeung Gusti Allah. Tapi lamun ahli marifat malah yang gitu begitu hudang. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Bakal dikumahakeun. Timimiti hudang ku Gusti Allah bakal dikumahakeun kuring teu nya. Saenggeus da hudang kuring bakal dikumahakeun ieu isuk-isukna. Apa bakal diberangkatkeun, apa bakal henteu, bakal sehat, bakal henteu, bakal hirup, bakal henteu. Tak ahli makrifat bakos kitu begitu hudang teh teu boga rencana, rencanana dipasrahkeun ka Gusti Allah. Nyanggakeun sadaya-daya Gusti abdi hudang teh ieu, nyanggakeun ka Gusti teu boga rencana, nyanggakeun kumaha Gusti ngatur. Ai urang mah begitu hudang tak rencana. Kantor rencana, pasar. Berarti masih keneh syariat. Tina hudang bae ge geus kanyahoan. Ta eta teh ya kanyahoan ku ahli Allah mah si itu marifat. Kunaon teh teu boga rencana nya mah. Nyanggakeun ka Gusti Allah si itu bersyariat. Wajin teuing ibadahna diadu-adukeun tarangna datang ka hideung. Syariat mah syariat bae. Kanyahoan langkah-langkahna aya tanda-tanda bersyariat. Teu bisa henteu kajian kuku moal bisa kacolongan. Moal bisa kacolongan. Aya deui nu begitu hudang nya teh. Rencana henteu masrahkeun ka Gusti henteu walah wahwaleuh. Lu beuh jauh ti Gusti mah bersyariat henteu, bertorekat henteu ieu mah kos kieu mah. Ieu mah kudu dibawa ka grogol. Nah, lima nomor kahiji teh jaho isuk bakal kumaha kecuali Gusti Allah. Nomor kedua wala ya'lamu ahadun mayakul fil arham illallah. Eueuh nu nyaho naon aya di jero rahim awewe. Bakalna jadi anak apa henteu ketika jadi teh lalaki apa awewe ketika jadi hirup apa henteu. Kemudian kadituna eueuh nu nyaho tanu di jero rahim kecuali nu gaib. Allah Subhanahu wa taala. Nomor katiluna wala ta'lamu nafsum madza taksibu goda. Nu nyaho naon nu bakal dipigawe isukan. Nomor kaopatna wala tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Nu nyaho di tanah mana urang bakal paeh. Apakah di kampung urang? Apa urang keur nyaba ka Lampung? Apa keur ka Surabaya? Apa urang keur ka Mekah? Keur ka Madinah? Teu nyaho urang teh bakal di tanah mana urang bakal paeh. Padahal geus diteuleun tandana ku Gusti Allah di bujal urang. Ta eta teh ceuk ahli hikmat hukama profesor Islam. Eta teh di dinya teh aya taneuhan. Eta mah dipiceunan ge aya deui, dipiceunan aya deui. Tanda eta teh taneuh kuburan urang. Nah cenah mah dipiceunan bae ulah paeh bae. Paeh bae tah bang. Kayak gitu deui ku malaikat aya deui. Jadi ku malaikat blok dipiceunan nyokot deui malaikat. Tendeunkeun deui ka dinya. Kitu bae terus. Kalimana wala yadri ahadun mata yaji'u bil matar. Eueuh nu nyaho iraha ieu turun hujan teh nyaho. Sakitu guludug geusing jelegerna malam kedua peuting ka tukang. Wah sana hujan gede ye. Hujan gede ye. Subuh-subuh centrang deui. Kurang geus kasieunnan ngadengekeun guludug teh. Kilat gede jasa di deuleu keluar pohara amat nyapoek nyakilat. Wah asana gede jasa hujan. Subuh kabeurangkeun panas. Guludug di mana ka mana eta nu tadi. Nu nyaho kajeun kumaha ge. Aya urang keur tenang-tenang we ngobrol panas datang bebret hujan gede. Je atuh teu kanyahoan kamari nu nyarang loba jasa hujan bae. Nu hajat ti kaler ti kidul teh wetan ti kulon. Wow, dukun mamana geus didatangkeun ka dinya supaya ulah hujan, sakala hujan bae. Hujan bae ku aing di hujanan. Aya jelema nu nahan-nahan, datang ka botol di ayun-ayun, botol ayun ku sia cak ku si Allah. Hujan bae aing mah.
cenah ieu mah botol mah geus teu katahan ku halu. Wah tuh halu, teangan ku si halu. Ayun-ayun ku si halu. Buat cenah ieu mah sempak ka luhur kentengkeun. Bila perlu dagangkeun ku sia di luhur kenteng. Hujan bae cek ku si Allah. Geus sempak sagala di kaluhurkeun. Wah geus macem-macem teh. Asal anu hajat mah geus sempak ambalae di luhur kenteng. Allah jasa. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Tetap hujan bae cak gusi dek dihujankeun bae. Oh nu nyaho, ya Allah, ya karim. La ya'lamu illa hu. Wa ya'lamu ma fil barri jeung Gusti Allah anu maha uningakeun naon nu bakal terjadi di daratan. Nu bakal terjadi di tegalan, nu bakal terjadi di padang pasir, nu pada bakal terjadi di gurun. Aya sabaraha jumlah makhluk nu aya di luhur bumi ti mimiti hewan nu berakal anu berpikiran manusia ngaranna. Sa Indonesia nu sabaraha jumlahna. Secara nasional nu berKTP nu teu berKTP na teu kahitung. Secara sadunia berbagai negara 5 benua. Benua Asia, benua Amerika, benua Afrika, benua Eropa, benua nah Australia tak ieu teh aya sabaraha kabeh Allah nyahoun. Aya sabaraha gajah di luhur daratan Allah nyahoun. Aya sabaraha kuda Allah nyahoun. Aya sabaraha kitu embe domba kabeh uncal orai kasirem-sirem katu-batu mah Allah nyahoun. Eueuh nu teu dikajahokeun ku Gusti Allah jadi ada melanana. Nu eta kurang-kurang yakin ka Gusti Allah, yeuh ayat ieu ye. Tancepkeun ka jero hate, pelakeun, rat. Kubur di jero hate. Boro-boro aing kumalandang, tatangga aing ge nyahoeun, pamajikan aing ge nyahoeun. Tuma nu teu nyahoeun ku sasa, Allah mah nyahoeun. Sirem nyahoeun Allah mah. Wa ya'lamu ma fil barri. Jeung deui di samping nyahoeun Gusti Allah sabaraha anu sehat, sabaraha anu gering. Nyawan Gusti Allah sabaraha nu deuk ditambahan panjangkeun umurna datang ka ajalna deuk sabaraha nu dipaehan Allah nyahoeun jasa sabaraha anu ngalahir poe ieu jeung sabaraha anu kitu paeh nyahoeun wa ya'lamu ma fil barri luhureun daratan-daratan luhureun bumi Allah nyahoeun kabeh. Mantap urang boga kayakinan ieu jadi wali boga kayakinan ieu Allah mah nyahoeun. Asal nyahoeun mah isin urang ka Allah. Isin amatnya. Aing dikanyahokeun ku Gusti Allah urang keur nonton TV bae hiji. Aing kanyahoan ku Gusti Allah ieu aing keur nonton TV isin ye. Isin ye. Picen TV ganti nu gede. Isin urang ka Gusti Allah. Teu kudu loba lemah di kamar ge Allah nyahoeun beuh. Ieu aing lamun maksiat di jero kamar isin amat ka Gusti Allah nu mantak. Terus adab waliullah mah lain bae di nu loba jelema di jero kamar ge make adab-adaban bae. Mentek waliullah mah cangkilang deuk mandi bae deuk mandi. Mun aya talasna make talas di dieu atau make samping teu kadeuleu ku manusia tapi Allah mah neuleuh nyaho. Lamun eueuh diuk ulah kena kadeuleuan. Oh diuk nu rapi dijebur gegera. Allah nyahoeun jasa batur teu nyahoeun Allah urang mah lain guriwal wih siapa gede amat tuh ya bloon budak ngadu nu kos kitu Masya Allah wa ya'lamu ma fil barri Gusti wa ya'lamu ma fil bahr jeung Gusti Allah nyahoeun nu aya di jero laut al-qura allati 'alal anhar kampung-kampung anu dikelilingi ku bangawan-bangawan kampung-kampung pulau-pulau Allah nyahoeun di samping daratan lega nagara oge pulau-pulau anu dikelilingi ku bangawan-bangawan dikelilingi ku cai-cai laut timimiti pulau nu gede aja urang ge pulau Jawa nah pulau Sumatera pulau lantaran urang mah berkeping-keping ieu teh mantak disebut ge pulau Sumatera pulau Kalimantan pulau eta keur geledeg nah nu laletikna aya pulau Untung Jawa aya pulau Putri laletik ke belah dituna eta termasuk gede aya pulau
eta ge kapan baheula mah jadi pulau tanu kurang di zarahan teh tadi kulon teh pulau cangkir mah teh disebutna ge pulau kuari mah geus jadi pulau lantaran ngahiji cekolot baheula karuhun urang asal pulau cangkir geus ngahiji geus rusak negara geus bukti jasa jaker kula leutik maka dieu teh naek getek ngomong baheula teh ieu mah bakal ngahiji mah nya ngahiji ngahiji engke mah ngahiji sorangan kuari Masya Allah nges ya neta mangges asal geus kahiji we geus tanda-tanda eta geus bisa disebutkeun kos kitu di samping daratan-daratan pulau-pulau jero laut nyahoeun Gusti Allah luasna laut nyahoeun jerona laut nyahoeun eusi laut nyahoeun aya kakap sabaraha di jero laut nyahoeun jasa aya cumi sabaraha miliar di jero laut aya teri geus teu kahitung sabaraha Allah mah nyahoeun iya kari mata katulah sieun henteu sieun wali mah di mana geja ku Gusti Allah nyahoeun dikajaokeun ku Gusti Allah berarti diurus ku Gusti Allah sieun amat urang hudang ti peuting biasana kan sieun komo aya nu paeh anyar dek tahajudan dia tahajud bener mencan kalau wudu gerebek ih naon teh suga gerebegan deh lain naon beres ngala wuduna bari muringkak ke bulu salat Allah gerebek terjadi tak encan datang kabar encan usolli Allah berbalik jinaonnya ingat ulah bae keur tadi pae aju bae diuk ngana eta ai salat mah sieun ai diuk henteu coba ke kanu borangan ge les sia kos nunggu ngaku sia bos kita salat pasien Allahu Akbar lain pikiran ke Allah pikiran pocong teh jurig teh dan lain sebagainya dipaksakan ke orang tapi lamun diuk mah bari ngaroko wani maka set les ngopi biasa kertek-kertek kemana sih ya dia atuh salat bae atuh ai diuk benang tangan segala ka jurig ka dia sia ai wani mah ka aing ngaroko deui keluar di dalam jauh naon kudaon ai salat Allah kerbek naonnya jelema nyana-nyana kene beda tuh coba ge rasakeun ge ye cenah kieu nyahoan borangan heuh aing ge borangan sarua eta kos kitu tah jadi lamun dongeng nu borangan mah emang urang ge hayang seuri sorangan nu borangan mah nu sok kukula didongengkeun teh di Garut aya hiji makam galaknya serta mah kuntil anakna teh mah dinya tah lamun liwat kadinya kunti anak di samping seuri sok ngababuk tuh kunti anak galak memonon juri galak ya serta asal liwat kadinya galak tamat hiji mangsa urang pondok pesantren ku ajengan teh hadiran aya Nanang Kosim jeung Toto Gozali di kampung Salam hadiran besi eueuh nu neuleuh hadiran aya hiji santri nungguan Nanang Kosim kebel asup ka handapeun panggung hees nya mah teu nyahoeun brakayuda Nanang Kosim segala muammar geus teu nyahoeun bae lah beres hudang-hudang teh nya nama jam 3:30 ye cek ge jangan sepi ye geus cancan ye barang deuleu jam 3:30 aing ieu deuk balik ka Kobong ye sieun eueuh deui jalan iwal teh ka kuburan eta ta eta sieun tanyana ta sieun menya aing di dieu bae deui menya teu balik teh tah subuhna pan ngaji lah geus aing mah menya eleh ku jurig cek cenah teh lewat aing ka kuburan geus disiapkeun bae kadongdong supaya kieu pokona kunti anak jurig segala naon babok ku aing mah geus dikieu-kieu bae nya leuleum alah cek cenah teh ngawani-wani maneh kabeneran pas kuburan aya nini dek gising alalakur jasa atuh pada ini mah ruag reuwig bukna ge ruag reuwig aju sampingan dikadiekeun doang pan kabeneran aju nyana sok mamawa sapu pan kieu kadel aku saya iya kuntilanak dibabuk wae jaknya teh atuh nini ka jalan dek nyebrang ti kuburan ka arah kuburan teh eta santri liwat joger wae jeung tangkal kadongdong na burak lumpatnya na datang ka Kobong harenggosan si harenggosan mah cek babaturanna mangi kunti anak aing babuk wae leh beres geus teu kapiheulaan aing ku kunti anak keur kieu mah cek kana aman teu kumaha salat subuh beres salat subuh ngaji
isuk-isuk aya nini nu dipanggul-panggul dek dibawa ke rumah sakit. Nyana keur aya di sisi jalan jeung babaturanna kabeh. Ditanya ku santri, "Mang, ieu sa nini cek cenah teh. Cek bawa ka mana? Ka rumah sakit." Kunaon gitu? Dibabuk jurig, bubuk kerbeting. Jadi nini ge ku nyana pajar dibabuk jurig. Cak santri aing jurig eta mah. Geus eta nu borangan teh kos kira itu tah. Barloon kabeh nu borangan mah. Ucing. Allahu akbar tengah peuting. Allahu akbar. Beres jana. Diuk lah maca sholawat. Aya Cina nya. Wah, kajian kuku mah ge jurig ieu mah. Hatena geus kitu bae nu borangan mah. Geus lah jurig kajian kuku mah ge. Geus jana robahna ge lalauna ketep-ketep hees deui lah daripada aing ngadenge mending hees jana teh aman geus ai isuk-isuk banggi ucing eta ucing teh meureunanan kurusak-kurusuk kabeneran asup ka beheungna kantong keresek di jero kantongna pan aya amrang-amrangan asal leumpang kersek-kersek asal leumpang kersek ho cak anu keur penting teh ieu horeng jurigna ieu. Jadi kabobodo ku ucing paling. Ya Allah. Eta borangan eta kos kitu eta. Entek teu kudu borangan-borangan geus. Udang penting. Geus, ya wudu. Asal enak lah. Geus teu kudu borangan cek kieu ge. Moal enak naon? Allahu akbar. Brek leh moal enak naon? Eprak aya pocong. Lah lain da mah. Eprak dibukain hehe gitu. Je, pocong beneran tah. Duh. Wa ya'lamu ma fil barri wal bahr. Gusti Allah Maha uningan nyahueun kana naon nu aya di daratan urang cicing. Kemudian aya setan datang ka urang. Eta teh setan teh ngagerakeun Allah. Urangna cicing ku Gusti Allah, setan digerakeun ka Gusti Allah ku Gusti Allah. Jadi naon bae nu datang ka urang teh baik sireum maupun oray atawa jurig sekalipun eta teh ngagerak Allah teu kudu sieun sieun. Mata ahli Allah mah teu kudu sieun. Begitu datang orang keur cicing ibadahan aya setan aing makhluk Allah sia makhluk Allah ngan kebenaran aing mah jelema sia mah setan nek naon sia ha nek naon sia ha tuh mah lamun digalakan setan sieun lamun urang sieun setan seuri ha sieun ka aing dilalaga deui sia ku aing mantap geus urang lamun salat dipenting siapkeun golok yang naon cek pamajeng setan pencit ku aing si setan. Oh setan sia. Cek pamajikan sok ajukos kitu ka haji mah. Lah wa ya'lamu ma fil barri wal bahri nyahoeun Allah sabaraha makhluk nu aya di daratan, sabaraha jumlahna berbagai makhluk nyahoeun kabeh. Yakinkeun ieu Quran. Nyahoeun nu aya di beunang kitu ngaranna laut. Sabaraha jerona laut, luasna laut, sida laut, kateri-teri sabaraha miliar triliun nyahoeun kabeh. Masya Allah. Nu teu dikanyahokeun ku Gusti Allah. 2. Katilu. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Tepati-pati ragag hiji daun kecuali Allah nyahoeun kana daun eta. Daun naon nu endek ragag sanggeusna manehanana ragag eta teh diragagkeun ge ku Gusti Allah ka mana bakal ragagna eta teh Allah nyahueun janang Allah ngaragagkeun sanggeusna ragag sabaraha daun nu ragag dina eta tangkal Allah nyahueun sesa daun anu nempel keneh Allah nyahueun ya Allah ya Rabbi deuk kurang kumaha kayakinan ka Gusti Allah deuk kurang kumaha tah nu mantak ke tancapkeun lakeun kanyaho Allah di jero dada urang bukakeun hate ilmu Allah asupkeun ke jero jantung ke jero golbot tak yakin urang eueuh nu nyahokan nu gaib kecuali Gusti Allah nu maha gaib kahiji nomor kaduana Allah nyahoeun naon bae nu aya di luhur bumi yakni di daratan katilu Allah nyahoeun kana naon bae nu aya di jero cai di laut di bangawan di mana bae obat Allah nyahoeun kana daun nu ragag
Iraharagagna sanggeusna ka mana ragagna sesa daun anu nempel nyahun satungya kabeh ka nyahuan ku Gusti Allah. Daun gede, daun leutik, daun panjang, daun leutik lah deui Allah nyahun. Masya Allah. Wala habbatin fi zulumatil ardi. Allah nyahun kana sikinu aya dina popoek bumi. Artina popoek bumi teh ieu teh majaz. Popoek teh bimana bawatinil ardi. Lantaran di jero bumi teh lantaran nempel jadi poek geus bahasakeun bawatin jero bumi fi zulumat. Jadi eusina jaba jero jaba poek. Lamun bawatin doang mah teu kanyahoan ieu teh cek Gusti Allah teh jero bumi bae moal caang moal henteu tapi ku zulumat. Di samping kejeroanana kajawan poek kage luar biasa mata kabahasakeunana fi zulumatil ardi majaz teh zulumat di mana bawatin nyahoan Gusti Allah aya siki kacang di jero bumi di lapisan ka hiji lapisan ka dua lapisan ka tilu lapisan ka opat datang ka lapisan ka tujuh Gusti Allah apaleun nyahoan Gusti Allah aya siki jagong anu nempel di luhur anu nonggerak di luhur kabawa kacai ke jero kabawa terus ka jero teh katela terus lapisan ka hiji ka dua ka tilu ka opat ka lima ka genep ka tujuh Allah nyahoan sabaraha siki nu aya di jero nyahoan eueuh hiji siki nu teu kanyahokeun ku Gusti Allah naon bae nu aya di jero bumi ieu hasil-hasil bumi potensi-potensi bumi aya minyak di jero bumi urang Allah nyahoan aya logam di jero bumi urang teh logam perak, logam emas, logam besi, perunggu dan lain sebagainya nyahoeun Gusti Allah teh. Naon bae nu aya dina popoek tade siki leutik ke kajawan komo nu gede mah. Walah batin hiji siki bae kudu kajawan komo sagala rupa. Eueuh teu dikajahokeun. Nu mantak lamun urang geus bae ieu mah ilmu Allah nempel di awak urang geus moal bisa ka mana lantaran asa dikanyahokeun bae ku Gusti Allah kicep urang dikanyahokeun denge urang dikanyahokeun tah ye irung urang tak irung urang napas urang ieu teh kapan ieu teh oksigen ieu teh hawa ngaranna urang teh didamel ku Gusti Allah tina 4 unsur hiji unsur ardu 2 unsur ma'u 3 unsur nar 4 unsur hawa 4 urang teh nu mantak dirinya lamun kakurangan pangan paeh lantaran unsur bumi berarti eueuh cai paeh jelema mun bener total eueuh cai lantaran di awak urang ngabutuhkeun cai unsur banyu unsur cai awak urang di dieuna katilu matahari matahari paeh sinar lantaran di dalam urang tina unsur nar nomor kaopat unsur hawa hawa urang disekep di jero taneuh hawa paeh urang eta teh keur carita urusan kebiasaan cabalah di luar kebiasaan mah Allah maha segala-galana jelema di jero cai teu paeh jelema di jero taneuh teu paeh kumaha Allah bae seuneu biasana di mana meuleum paeh dibuktikeun ku Kangjeng Nabi Ibrahim kerek di jero seuneu malah mah tangkal tatangkalan jarara di jero seuneu maha suci Allah tah mah urusanna urusan adat jabalah adat api ketika ku Gusti Allah dikhwarikeun mah dibedah adat atuh nu Gusti cak Gusti Allah kuni barda wa salaman ala Ibrahim hai sana ya naru hai sana kuni barda sing tiis maneh ala Ibrahim ka Ibrahim awas ya datang ka haneut bage bahaya sia sana boro-boro meuleum haneut teh teu meunang seuneu datang ka dinya ngalenta-belenta atuh biasa bae malah ka asana kos Toshiba bae non Toshiba AC ti sengaja datang ka kerek di jero seuneu apel jadi anggur jadi jeruk jadi Masya Allah ngarundai-rundai ka Kangjeng Nabi Ibrahim urusan Gusti tah. Nah iyalah jadi Allah teh apaleun wa ma taskutu min waraqatin illa ya'lamuha wala habatin fi zulumatil barri wala rutubin naon bae anu baseuh wala yabisin naon bae anu garing illa fi kitabim mubin kecuali aya dina lauhil mahfuz
geus aya di Lauhil Mahfuz ieu teh. Nu mantak urang geus kudu ulah samar-samar jeung ulah mang-mang geus aya catetana di Lauhil Mahfuz. Jang naon Gusti Allah make nyatet di Lauhil Mahfuz atuh ja Gusti Allah nu uninga, Gusti Allah anu gitu naon al-musakin wal mutarik. Jang nembongkeun ka malaikat. Deuleu kusya geus teu kudu laporan ka aing. Aya naon deuleu ka di Lauhil Mahfuz. Kolam datang ka kuari naretet eureun-eureun nu nyekelan kolam. Penah papan bor na ge lain carita papan bor budak SD. Teu kadeuleu cak Kangjeng Nabi tungtungna papan bor. Teka deuleu cak Kangjeng Nabi legana papan bor. Kakarak datang ka Sidratil Muntaha ge Kangjeng Nabi geus kideug begitu datang ka Lauhil Mahfuz kideug Kangjeng Nabi tah penahna datang ka kuari naretet bae nulisan teu eureun-eureun nu nyekel Maha Suci Allah malaikat ge kageteun lempang sorangan eta penahna nulisan hiji-hijina makhluk Allah nu aya di alam dunia hirupna rezekina naik pangkatna turun pangkatna paehna dan lain sebagainya tak eta geus aya di Lauhil Mahfuz. Mantak malaikat neuleuh ka dinya mana ieu Haji Udin bulan hareupah jatuh mah urang mana tah Cikupa dileuleuh ku nyana mana Cikupa na deukeut Citra. Oh malaikat neuleuh bae ka Haji Udin sek malaikat Israil mau kemana lu saminggu deui teh lelempangan ka Citra cek malaikat hendahan meuli jagong di Citra saminggu deui sia saminggu deui dideulkeun bae ka malaikat batu diberes sagala rupa deuleuh kalau Mahfuz neuleuh deui ka Haji Udin neuleuh deui ye sapoe deui sia dideuleuh deui jamna geus ditangtu-tangtukeun moal kurang moal leuwih datang ka waktuna ajal ngatok beres dikeun ka Gusti Allah tempat di deuleuh kabeh ya Allah jadi nu kaliwat kabeh ge mantak ketika aya jelema dicabut nyawa pamajikana anakna ceurik malaikat gideug nuan matak gideug kuran emang aing salah tah naon sih sakene jatuh salah kok sia careurik sih pan sia geus dibere beja ku nabi sia bahwa kullu nafsin za'iqatul maut kabeh ge bakal paeh ja urang teh hirup datang ka ajal ieu datang ka ajal kok sia make ceurik aing salah tah naon ieu di malaikat ge bingung nya careurik jatuh salah aing nya beusi carekan ku Gusti Allah henteu salah sia anu salah berarti tuh urang careurik atuh jadi cengcerikan ge moal hirup deui kecuali dicengcerikan hirup deui cek malaikat ja moal paeh mangan sakali doa ieu blow on sia mah kunaon ceurik cek malaikat geus sia ge bakal paeh sanu yang cerikan sia teh kabeh nu kaluar tina ilmu Allah Subhanahu wa taala. Lauhil Mahfuz geus aya ya Allah wa huwallazi yatawaffakum bilail. Gusti Allah anu nyarekeun urang, Gusti Allah anu ngagenggem roh urang, Gusti Allah anu ngaheeskeun urang. Urang teh diheeskeun teh ku Gusti Allah. Roh urang teh roh urang aya dua rupa. Roh teh aya dua. Hiji aya ruhul hayat. Nomor kedua aya ruhul tamyiz. Lamun kaluar ruhul hayat paeh. Lamun kaluar ruhul tamyiz sare ngaran. Jadi aya dua di awak urang teh sipatanana. Ketika sare ruhul tamyiz dari kaluarkeun teng ruhul hayat bae di awak urang. Engke nyana berkelayangan kapanggih nyana teh jeung Nabi ngimpi nu sarena kapanggih jeung Kangjeng Nabi. Ruhut tamyiz kapanggih jeung wali ngimpi kapanggih jeung wali. Ruhut tamyiz kapanggih jeung wali. Kapanggih jeung wali ngimpi jeung Tuan Syekh Abdul Qadir jeung berbagai-bagai Imam Syafi'i dan lain sebagainya. Kapanggih ruhut tamyiz kapanggih jeung guru-guru urang ngimpi. Jeung karuhun urang ngimpi kapanggih asli teh ruh urang teh berkelayangan teh kapanggih jeung jurig ngimpi di udag-udag jurig lantaran ruhna di udag-udag ku anjing cia di udag terus begitu anjing eureun aya kunti anak beuki wah ngejat nyalimpet cenah kagang hayang kiih nya teh aya sumur wer ngompol takos itu
Nyahiyalah wa huwa alladzi yatawaffakum bil-lail. Ruh tamiz dikaluarkeun ku Gusti Allah. Nang saha eta lamun ku Allah henteu diasupkeun deui. Matak cek Tuhan Syekh Abdul Qadir teh mah ya niaman layunam anhum. Hei nu sarare nu henteu diantep sare. Ya muridina la yuradu anhum. Hei nu ngabalieur nu teu pernah dibalieuran maneh. Maneh sare teh diantep ku Gusti Allah. Maneh ngabalieur Allah mah teu ngabalieur. Ku maneh poho ka Gusti Allah. Teu kaluar tina ilmu Allah anjeun teh wahai manusia cek Tuhan Syekh Abdul Qadir. Nah iya. Allah wa huwa alladzi yatawaffakum bil-lail. Allah anu nyarekeun urang, ngaheeskeun urang, dikaluarkeun ruh tamiz urang. Nah, yaqbidu arwahahum indan naum wa ya'lamu ma jarahtum. Gusti Allah nyaho naon nu urang dipigawe. Ya Allah ya Rabbi, urang migawe naon bae nyaho urang macul, Allah nyahoeun, urang di pabrik Allah nyahoeun, urang di pasar Allah nyahoeun, urang di kantor Allah nyahoeun. Pagawean urang teh ka kicep-kicep karena pagawean urang Allah nyahoeun, ma jarahtum. Naon ku urang dipigawe? Urang kuari teh keur nyieun kursi Allah nyahoeun, urang kuari teh keur nyieun halu Allah nyahoeun, urang keur nyieun mempagan nyacagan sulu Allah nyahoeun. Naon bae urang diuk Allah nyahoeun, urang nangtung Allah nyahoeun, urang naon bae nyaho Gusti Allah majaroh tuh. Eueuh nu kaluar tina ka nyaho Allah. Deuk kumaha deui atuh urang. Wa ya'lamu majarahtum bin nahar. Lamun tadi peuting disarekeun ku Gusti Allah, Allah nyahoeun jeung Allah ieu anu nyarekeunna. Wa ya'lamu majarahtum bin nahar, pagawean urang ti beurang galibna deui mah galibna sok pigawean migawe mah banti beurang Allah nyahoeun. Tah saenggeus Allah nyahoeun ke urang dicabut nyawa urang ruhul hayat nang Allah melalui malaikat datang ka waktuna geus kitu summa yab'atsukum fihi. Dihudangkeun deui nu sare heula nu sare dihudangkeun summa yab'atsukum fihi. Allah anu nyarekeun urang ngaheeskeun urang kemudian atuh dihudangkeun deui ku Gusti Allah summa yab'atsukum fihi. Dihudangkeun ku Gusti Allah mun cacak-cacak teh dihudangkeun cara Ashabul Kahfi 300 tahun di jero gua teh hudang-hudang. Ashabul Kahfi teh 3 abad di jero sare bae. Tapi teu kuna naon, teu lapar teu naon, biasa bae hartina kuat bae. 300 tahun hees datang ka buukna teh meleuwih panjang tibatan dirina, kuku para ranjang. Deres sama buuk jeung kuku mah kumis. Kumis rongkom kadi. Janggot segala rupa, hirupan hirup. Hirup, bulu kelek panjang. Bulu ieu panjang. Eta teh coba Ashabul Kahfi pan begitu. Muksal minatam li homatun saribun usdun manus kapali astatsatun skitmir. Eta barang hudang teh nya leje. Beungeut sia kitu amat cakena. Sedengkeun rarasaan nangan sakur 3 jam 4 jam sare. Sia sare urang sare ngan 3 jam pan atuh bu panjang amat. Eta kumis, kugus yage. Emang aing panjang, atuh banyak gerak rongkom kabeh. Teu ji. Ke urang teu kaharti cenah ieu. Sare asa sakedeung tapi pan geuninganan ieu bagi karari amatnya jeung aya rasa lapar 300 tahun disarekeun ku Gusti Allah. Ike geura Ashabul Kahfi urang dongeng Ashabul Kahfi bakalna aya khusus surat Kahfi. Ya Allah ya Rabbi prawe asang ke bakal. Asana nu kolot momal kaburu. Aduh cek do kolot teh aing minta panjang umur dipenta ge pendek mah pendek bae. Tetep bae. Kabeh kaluan tindak nyaho Gusti Allah. Masya Allah. Dihudangkeun deui ku Gusti Allah. Hirup deui. Tina sare hudang. Ieu teh maksudna dek dihudangkeun teh kumaha? Liuqbo ajalum musamma. Dek dicumponan ajal anu geus ditangtukeun lantaran urang teh kapan dibere ajal. Aya nu datang ka 20, aya nu 30, aya nu 40, aya nu 50, aya nu 60 tahun. Tah ieu teh meme datang ka ajal mah hees hudang hees hudang hees hudang hees hudang. Diheeskeun ku Gusti Allah, dihudangkeun ku Gusti Allah, diheeskeun ku Gusti Allah, dihudangkeun ku Gusti Allah. Meme datang ka ajal, kitu bae. Summa yuqdo.
liyuqdo ajalun musamma jang nyumponan ajal anu geus ditangtukeun beres eta karak dicabut ruhul hayat paeh beneran geus datang ka ajal. Lamun geus datang ka ajal ulah-ulah urang nu teu boga obat nu boga apotik modar bae. Mun geus datang ka ajal ulah-ulah urang nu teu bisa nyuntik dokter paeh. Geus datang ka ajal mah nu boga rumah sakit tage modar. Ulah ku sebab jana boga rumah sakit dokterna loba obatna loba moal paeh. Is dead bae. Paeh. Ulah percaya ke dokter, ulah percaya ke obat, tambah sakadar syariat. Endek, mangga, henteu masalah. Da paeh mah lain ku sebab teu tertangani, lain ku sebab teu kaburu dahar, lain ku sebab ieu teh penyakitna lain ajal bae. Ajal bae. Aduh cenah ieu mah penyakit dasana moal kemel deui. Asana eta mah sakadar adat doang, janur sehat ge modar. Aya jelema keur ngajulan kalapa kikira. Kata golepak paeh. Pan ngajul kalapa eta pan beureun sehat. Sehat anakna ngajulan kalapa, bapana mah anu muriang, encan modal. Lamun bisa diojol ku urang dimusyawarahkeun jeung malaikat Israil, maning bapana heula. Maning bapana teu bisa dimusyawarahkeun cak malaikat ieu mah geus dideuleukeun di lauhil mahfuz atuh ajalna eta geus datang ka dinya. Aya nu incuna ti heula bapa kolotna encan modar-modar. Incuna ti heula bapak korta kirim basa duh ceng mun nyaho kitu mah atuh aki heula cenah ti heula emang kunaon kilah kreditan teu kabayar aceng mah ulawak aya hayang paeh kos kitu tah mah nah ieu nya jadi ku Gusti Allah diheskeun dihudangkeun berang peuting hes berang hudang liyuqdo ajalum musam datang ka ajalna